Jibril alaihi salam urang kumaha salami nabi di perjalanan ngalaksanakeun Isra Mi'raj eta teh kapan nu diparingkeun ditingalikeun ku Allah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta teh eusina teh tarhib wa tarhib pambibita sarana panjang silina ajar-ajar kanjeng Nabi di Masjidil Haram pada menuju ke Masjidil Aqsa ngahiliwin bau parfum anu pernah tangseuh kanjeng Nabi teh bau parfum anu aneh seungit nabi-nabina seungit anu kacinda kayak seperti kanjeng Nabi lirik ngaras ke Jibril ya Muhammad iya teh seungit naon Jibril iya teh Muhammad seungit parfum anu kaluar tina kuburan hamba Allah anu bareng tuju menengna bisa mempertahankeun kana keimananana saha kata Jibril masih sakula warga eta pasti paparinkeun pangbibita